Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Andika kalaka jadi ngajenteng tepugu geningan pisang kalbulu buat awas anu keur bingung lain hayang ngabinasakeun kuring duaan Andika teh ingatkeun pisang kalbulu ingatkeun ku Andika lumangsungna ieu tarung kudu tepikeun ka anggeus pisang kalbulu. Sandika milu nyambungan karena cerita anu jadi pamajikan ditujukeun ka Kisang Kalbulung. Bener Andika ulah ngan saukur bisa ngumar caritaan jeung ancaman wungkul Kisang Kalbulung. Jadi caritaan teh kudu dibarengan ku kanyataan atawa dicukupkeun tepikeun ka dieu bae. Saterusna Ibu Raswati dibebaskeun ku Andika. Yah. Si lain montongnya capek ka mana karap saya Sandika. Make jeung tarung dicukupkeun tepikeun ka dieu sagarupa. Terus si Saraswati dibebaskeun. Memangna dewek ge geus eleh jajaten ku saing duaan. Monyi dewek kudu eleh mah. Sagedeung deui kaayaan lumangsungna ieu tarung bakal robah deuleu sia. Jadi si lain duaan teu kudu kaget. Tarung tetep kudu lumangsung deuleu. Kisang Kalbulung nangtukeun sikapna pikeun bisa sagancangna ngungkulan dua urang lawanna. Tayade cara kajabati kudu ngagunakeun ilmu pamungkasna anu arang langka digunakeun mun teu ngayunan lawan anu berat. Mangrupa kakuatan ilmu anu ngandung kakuatan gaib. Kisang Kalbulung sagadiri pikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna nu disebut mantra langkara. Watakna setiap panalajang lawan moal bisa bebas laju kena kana sasaran sabab karasana ku anu jadi lawan tata gerak nu dilakukeunana jadi karasa berat mangaruhan kana kekuatan tenaga lapisan nu jadi lawan. Kisang Kalbulung ngasukeun pedang hideungna kana sarangkana mancuh dina tangtunganana ngangkat dua leungeunna ka luhur bari ngarapal mantrana dibarengan ku musirkeun kakuatan batina. Peureum sakedeung teu lila nyah beunta terus ngabagikeun paneuteupna ka dua urang lawanna bae terus nyarita di barung seuri. Yeah. Tatan sagadi deui si laing duaan Rasanti Sandika. Lumangsungna tarung bakal aya parobahan. Anu jelas sakedeung deui si lain duaan bakal binasa babarengan deuleu sia. Geus waktuna ayeuna dewek ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkas. Bisa dipastikeun si lain duaan moal mampu ngimbangan kakuatan ilmu pamungkas mantra langkara anu bakal digunakeun ku dewek deuleu. Anu matak si lain duaan kudu geus siap pikeun narima kana kanyataan euy. Ajal binasa ku leungeun dewek. Sabab dewek geus moal mere diampun ka si lain duaan. Rasanti jeung Sandika pada ngageter oge hatena. ningali anu jadi lawan kalahkah ngasupkeun senjata pedangna kana sarangkana
ngandung harti anu jelawan teh bakal ngagunakeun kekuatan ilmu anu leuwih hebat tibatan senjata pedangna. Sedengkeun Andaru anu ti tadi ngabandungan kana lumangsuna tarung jadi kageteun oge ningali anu jadi guruna bakal ngagunakeun ilmu mantra langkara mangrupa ilmu pamungkasna. Andaru ngomong sorangan bari seuri. Guru aing akhirna mengagunakeun kekuatan ilmu pamungkasna. Hayang gancang binasakeun sigana mah. Rasakeun sah Rasanti Sandika. Sakedeung di maneh duaan bakal nangpuyak eueuh nyawaan deui sia. Aing boga kayakinan. Sakumaha hebatna ilmu silat si Rasanti jeung si Sandika. Tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu pamungkas mantra langkara anu dipiboga ku guru aing. Anu bakal digunakeun guru aing akhirna mah maraneh duaan bakal ngajampan aja bugang. Rasakeun Sandika Rasanti dabungan pamola sia-sia. Sedengkeun Sandika harita ngawet ka Rasanti bari ngomong lalaunan. Anti, urang kedah langkung waspada Anti. Ilmu pamungkas anu bakal digunakan ku Kisangka Bulung pangsuna oge kamampuan lawan bakal langkung hebat Anti. Anu mata kurang duaan kudu ngagunakeun kemampuan sareng kekuatan anu sapenuhna ieu mah Anti. Nu disaurkeun ku Kang Dika memang leres Kang. Tapi urang teu kedah sentar Kang. Teu kedah sentar ku ilmu pamungkas anu jadi lawan Kang. Margi keur Anti mah tos girig pikir kuat patekadan Kang. Upami urang memang kedah ditakdirkeun ajaling pati saserengan taya bayana Kang abdi mah ikhlas Kang. Demi ngabela anu jadi indung. Urang memang kedah ikhlas bibilasan Kang. Kisangka Bulung merhatikeun kadua urang lawana bari ngumbar deui caitanana. Kena buktikeun kamampuan silain duaan Rasanti Sandika. Ketrukeun gunakeun sakabeh kakuatan panalajang anu sakirana bakal mampu ngarubuhkeun nuju lawan. Hasok maju talajang dewek Rasanti Sandika. Tong saurang-saurang bareng saduanana. Rasanti anu pangheulana maju bari ngagero. Urang teruskeun tauna Kisangka Bulung. Tadah panajang ieu. Heya! Jorelat sulung Rasanti jeung Sandika ting jorelat majuna rajang. Tapi waktu salengkah deui jarakna ti tempatna Kisangka Bulung, Rasanti jeung Sandika jadi kageteun oge sabab gerakanana jadi karasa berat kacepatan gerakna urangan. Ngajadikeun kakuatan panalajangna teu bisa labas laju kena kana sasaran. Dina kayaan saperti kitu Kisangka Bulung bangun anu laluasa ngagerakeun sapasang leungeunna. Ngabagikeun panalajangna anu geus teu bisa dibendung jeung disingkahan ku dua urang lawanna. Leungeun anu katuhu ngahantem kana dada Sandika. Saksuk cebrot. Sedengkeun leungeun anu kencang ngahantem dada Rasanti. Sak hiuk cudak des. Balukar tina eta panalajang. Harita Sandika jeung Rasanti pada tinggalero nahan kanyeri pada ngabarang kieu mundur sabalengkah ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Sandika jeung Rasanti cukup hebat. Harita masih kene mampu ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuhkeun tangtunganana. Kisangka Bulung mancuh dina tangtunganana ngalengak seuri ngumbar ka sukahatena.
karena kebenangan sakali ku panajang dewek kayaan si lain duaan geus langsung ripuh secara santai Sandika sagedeng deui mangsa katibanan ku panajang dewek anu kadua kalina mangka caitaan dewek bakal jadi kenyataan si lain duaan bakal ajal binasa babarengan keluarga dewek sedangkan Andaru ngarasa boga keyakinan guruna bakal mampu ngabinasakeun dua urang lawana. Harita nyarita semua anu agero ditujukeun ka Sandika jeung Rasanti. Hei! Sandika, Rasanti. Sagedeng deui maneh bakal acal binasa babarenganku Kisah Kawulung Guru Dewek. Aduh, suka jeung suga mah kan hata dewek euy. Bakal ningali si lain duaan ngababatang jadi pugang di ieu patempatan. Hayang nulungan ngabebaskeun si Saraswati teh. Moal bisa jadi kanyataan Sandika Rasanti anu puguh masih lain duaan we bakal barikaran dina poe ieu. Gancang binasakeun ke guru. Tong lilak teuing nepi ka pecek tiga pepet kayaknya. Rasanti jeung Sandika ngan saukur ngareret sakedeung ka tempatna Andaru. Saterusna duanana sagede diri pikeun neruskeun tarungna. Dina sikapna anu tana Sandika nyarita ka Kisang Kawulung. Kisang Kawulung. Tarung masih lumangsung. Andika teu kudu wakamasikeun kuring duaan bakal acal binasa. Sanggeusna katibanan ku panajang nu kadua kalina. Sabab ngeunaan pasi papasen mah lain hakna manusia. Anu jelas kuring duaan Kisang Kawulung geus gilig pikeun ngadu jiwa sok sanajan tepikeun ka ajal babarengan moal matak dari panasaran. Sabab kuring duaan geus ngalakukeun upaya pikeun ngabebaskeun Ibu Raswati. Kisang Kawulung ngumar di kasuka hatena. Sikap jeung caitaan si lain ngagamarkeun kayaan jalma anu geus putus asa. Pengasarepan saing Sandika. Ku dewek geus bisa katebak sia. Dina hati leutik masih lain duaan teh boga perasaan nu saluanya. Nyata ngaku kana kahebatan kakuatan kaunggulan ilmu mantra lengkara. Ieu teh mangrupa ilmu pamungkas nu digunakeun ku dewek ge. Si senepa dikatapang talung jeung aing teu lila tah bagi pene ku aing. Anu bakal mungkas kahirupan saing duaan. Sandika jeung Rasanti sagede diri pikeun neruskeun tarungna. Ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan sapinuhna pikeun anu kadua kalina. Tapi sameneh Rasanti jeung Sandika majuna rajang harita aya cirim anu ngajeret datang saterusna mancuh dina tangtunganana di gigireun Rasanti. Cirimu anya datang teteh laki petir si samar nyawa geuningan baraya. Harita ki petir si samar nyawa nyelang ngaret ka Rasanti betus nyarita. Ulah geus dalila ngabandungan kajadian lumangsung ieu. Ngadenge caitan Andika duaan anu boga maksud hayang ngabebaskeun Saraswati. Kula jadi penasaran. Aya hubungan naon jeung Nang Bule? Abdi Rasanti bibina Nang Bule. Jadi Nang Bule teh alo abdi ki. Sedengkeun Saraswati teh pun biang. Ninina Nang Bule ki. Atuh ye Kang Sandika teh caroge abdi. Tangna datang ka dieu teh nyaeta rek kabebaskeun pun biang Ibu Saraswati anu aya dina cengkramanna Kisang Kawulung ki. Sandika jadi penasaran. Harita terus nyarita ka Ki Petir si samar nyawa. Ke dupi. Iya. Ke dupi kisana teh saha saung ti mana itu geuningan.
tiasa sumping ka dieu harita ki petir si Samarnyawa ngawanohkeun dirina. Ngaran kuring ki petir si Samarnyawa. Kula datang ka dieu lantaran menang tugas si Nang Bule guru kula. Jadi kula mah nyebut teh Nang Guru. Tugas si Nang Guru teh nyaeta kudu nulungan ngabebaskeun Saraswati. Ninina Nang Guru. Nya syukur we ayeuna ditepangkeun jeung dulna Nang Bule atawa Nang Guru anu boga karep jeung pamaksudan anu sarua geuningan. Santi jeung Sandika rada ngahulang oge semu anu bingung sabab eta jago kolot anu ngaran Ki Petir si Samarnyawa teh ngakukeun muridan Nang Bule. Tapikeun kan nyebut ka Nang Bule teh Nang Guru. Tapi Rasanti teu waka manjangkeun caritaan. Harita terus nyarita deui. Nuhun we atuh adi sareng pun lanceuk ditepangkeun sareng saula di dieu. Tarung untuk acan lekasan ieu teh Ki. Abdi duaan bakal neruskeun tarung ngayunan Ki Sangkal Wulung Ki. Bios engke dewe nya ngobrol panjang lebar namanya Ki. Keheula. Lantaran diri kula gekeun ngalaksanakeun tugas di anu jadi guru. Jadi ayeuna mah kula anu bakal ngayunan Ki Sangkal Wulung. Terus terang kula lain henteu percaya kana kemampuan Andika duaan. Tapi kekuatan ilmu nu digunakeun ku Ki Sangkal Wulung mangrupa ilmu anu ngandung kekuatan gaib. Eta kekuatan ilmu moal bisa diimbangan ku kekuatan tenaga lapisan jeung keampuhan jurus. Mun Andika duaan nuliskeun tarung tang tu bakal kawalahan. Anu matak leuwih hade mundur. Mundurkeun lah kula anu bakal ngimbanganana. Rasanti Sandika, Rasanti jeung Sandika bisa narima satang arti kana caritana Ki Petir si Samarnyawa. Saterusna harita Rasanti jeung Sandika ting cuelak muru ka tempat anu rada anggang pikeun ngabandungan kajadian saterusna anu bakal lumangsung. Ki Sangkal Wulung musirkeun paneuteutna ka jalma anu anyar datang baitus nyarita. Saha si lain he? Make jeung nitah mundur ka si Rasanti jeung si Sandika anu keur tarung ngalawanan dewek. Kurang ajar sia. Gancang jelaskeun boga karep pamaksudan awas si lain sebenarnya ha? Ki Sangkal Wulung nanyakeun kana karep pamaksudanana pangna nitah mundur ka Rasanti jeung Sandika dua urang lawana. Ki Sangkal Wulung bisi ilaing hayang nyaho ngaran dewek teh Oma Irama Ki Petir si Samarnyawa. Datang ka dieu memang ngahaja sabab rek ngalaksanakeun parentah ti anu jadi guru nyaeta Nang Bule alias Nang Guru. Dewek dibere tugas pikeun ngabebaskeun Saraswati ninina guru dewek anu ayeuna aya dina cengkramana ilaing. Anu mata Rasanti jeung Sandika ditah mundur ku dewek. Saha dewek anu bakal ngagantikeunana ngayunan si lain Sangkal Wulung? Iya dewek. Dewek boga rasa tanggung jawab ieu tugas jeung jadi guru nyata Nang Guru. Ngadene caritaan Ki Petir si Samar anu nyebutkeun salaku muridna Nang Bule. Harita Ki Sangkal Wulung nyarita deui di bareng jeung Seri. Jago kolot kawasi lain jadi muridna si Nang Bule. Teu salah malai. Si lain kawas anu burung petir. Saja asup kalkeun dewek mah. Si lain kalaka ngaguru ka budak lalaki mangkat rumaja seperti si Nang Bule. Bangga si lain mending kene gancang ini tinggalkeun ieu patempatan si Petir. Sabab karep pamaksudan si lain moal bisa jadi kenyataan deuleu sia. Si Saraswati moal bisa dibebaskeun ku dewek.
kajaba mun sinang bule datang ka dieu. Bari masrakeun catetan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Nyingkah si laing petir. Ki petir si Samernyawa tetep dina sikap jeung pamadeganana. Manehna muarek ngejat pikeun ini tinggalkeun patempatan mun can bisa ngabebaskeun Saraswati. Dewek muarek ngejat tinggalkeun ieu tempat mun can bisa ngabebaskeun Saraswati. Kajaba mun Saraswati ayeuna dibebaskeun ku si laing Salabulung. Mangka dewek bakal ini tinggalkeun ieu patempatan. Kitu sikap pamadegan dewek mah Salabulung. Kisangka Bulung jadi ngarti dirina teh bakal adu hareupan tarung ngayunan Ki Petir si Samernyawa anu boga karep hayang ngabebaskeun Saraswati. Nutup seukeut kanu dilawan harita Kisangka Bulung terus nyarita deui. Ya si laing memang teu ngukur kana kamampuan diri Petir euy. Kalah kare korbankeun diri sorangan demi ngabela si Saraswati euy. Tindakan nu bener-bener bodoh jeung belagu teh. Lain pada kolot teh. Mun si lain memang geugeuh hayang ngabebaskeun si Saraswati, mangka dewek ayeuna mere katang tuan ka si lain. Si Saraswati bakal bisa bebas mun si laing mampu ngabinasakeun dewek leuleuh. Tapi eta kanyataan moal bisa jadi kanyataan sia Petir. Anu puguh mah si laing dina pungkasan tarung, si laing anu bakal ajal binasa ku leungeun dewek Petir. Ki Petir si Samernyawa langsung ngawagun pasangan sayaga diri pikeun ngagunakeun ilmu kilat baja dewa. Sedengkeun Kisangka Bulung anu boga pamikiran nu jadi lawan bakal ngagunakeun kamampuan ilmu silatna majuna rajang harita jadi kageteun oge. Sabab nu jadi lawan ngalakukeun panarajang jarak jauh. Harita sanggeusna Ki Petir si Samernyawa sapasang leungeunna ngalakukeun gerakan di tempat, harita terus ngagerakeun leungeun katuhuna. Dadah ku si laing Sangka Bulung, kakuatan kilat Barja Dewa. Hea! Leungeun katuhuna Ki Petir ngaluarkeun sora anu ngabledag dituturkeun ku kilat anu ngablesat muru kana tangtungan badan lawan. Bledag wush blesat. Eta panarajang jarak jauh teh memang di luar dugaan nu dilawan. Tapi Kisangka Bulung gancang ngangkat sapasang leungeunna ka luhur bari ngagero. Ku dewek ditadah panjang si laing mantra langkara. Hea! Dua kekuatan ilmu anu pada ngandung kekuatan gaib harita bantrok kilat anu ngeblesat anu ngarah kana tangtungan badan lawan, bantrok jeung geteran kekuatan nu kaluar tina badana Kisangka Bulung. Mapag sameran kilat anu ngeblesat, apupukiu blesat, wush, warna bedak, ges. Bantrokan dua kekuatan ngajarikeun Kisangka Bulung jeung Ki Petir si Samernyawa pada ngacarijeg malulur ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana pada mancukeun tangtunganana. Sangka Bulung jadi ngarti kekuatan ilmu digunakeun ku Ki Petir si Samernyawa.
mangrupa kekuatan ilmu anu ngandung kekuatan gaib saperti halna kekuatan ilmu mantra langkara anu digunakeun ku dirina. Kisangkal wulung dikenutupan kakagetna harita bari ngumbar caitanana. Kekuatan panajang silain cukup lumayan oge tireu. Tapi sakumaha hebatna kemampuan silain euy. Tetep silain anu belagu kacida. Sabab geus ngorbankeun harga diri. Tepikeun kajadi muridna Sinang Bule. Lain kasih senep silain guguru teh euy. Salila mah kalangan di dunia kajawaraan kakarek ayeuna aya kajadian budak lalaki pantal Sinang Bule boga murid jago kolot ka wasilain. Wah, runtag harga diri teh euy. Disangka bulung harita mah panas ku caritaan kanuju lawan. Tapi Ki Petir si Sambar Nyawa teu kapangaruhan ku caritaan di lawan. Harita Ki Petir terus cerita. Sangka bulung lain montong anggap enteng ka Nang Guru. Sabab Nang Bule sanajan budak keneh tapi kekuatan ilmu nu kacangking ku Nang Guru susah pikeun neangan tandingna deuleu. Komo sanggeusna Nang Guru bisa ngayakinkeun jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia teh. Di sisi lain hayangnya ku dewek bakal dicaitakeun naon sabab dewek ngaku guru ka Nang Bule mangrupa pangalaman dewek jeung dua urang batu dewek dengekeun caitaan dewek sangka burung. Harita dicaritakeun ku Ki Petir si Sambar Nyawa sanajan Nang Bule budak keneh tapi manehna geus bisa ngawasa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia. Sakumaha anu kaalaman ku dirina jeung dua baturna mangsa ngahurup ka Nang Bule. Saukur ku sageprakan bisa dirubuhkeun ku Nang Bule anu ngagunakeun jurus panunggal atau panunggadaya waruga mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Ki Petir si Sambar Nyawa mungkas caitanana. Kitu tah bisi lain hayang nyaho mah disangka wulung ngeunaan kahebatan Nang Guru. Ngadenge caritaan Ki Petir anu saperti kitu harita kisangkal bulung jadi kerung oge bari ngahuleng sarta ngomong dina jero hatena. Ningali kana sikep nama si Petir nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Cacakan kakarek jurus kahiji geus sakitu hebatna kakuatan ilmu Sinang Bule. Komo mun geus catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna geus kacangking sapinuhna. Mun tapikeun ka kitu geus jelas pamohalan catatan rahasia bisa direbut ku aing. Ka hati oge mun kitu mah. Naon sababna si Petir tapikeun ka ngaku guru ka Sinang Bule budak kamari sore. Tapi masih kene aya kasempatan gede aing. Sabab catatan rahasia panunggalan jati sampurna tacan kacangking sapinuhna ku Sinang Bule. Eta nu kudu jadi bahan pamikiran aing mah. Beuki tambah kuat karep jeung kahayang kisangka wulung pikeun ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Mumpung tacan kacangking sapinuhna ku Nang Bule masih aya kasempatan keneh pikeun ngarebutna. Ningali kisangka wulung kalah ka ngahulang harita Ki Petir si Sambar Nyawa nyaita deui. Anu mata ge lain geus kudu ngimpi hayang ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna sagarupa anu edina genggaman Nang Guru. Sabab pamohalan ilaing bakal mampu ngungkulan kekuatan ilmu Nang Guru. Jadi selain geus eueuh hartina make kudu ngagunakeun Saraswati dijadikeun canda sagarupa. Ngarepkeun Nang Guru bakal datang ka dieu bari masalkeun catatan rahasia ka ilaing sakal bulung.
anu pugu mah dewek datang ka dieu teh ngawakilan guru pikeun ngabebaskeun Saraswati. Inget tah Ki Petir si Sangkalwulung naneskeun geus eueuh hartina Ki Sangkalwulung make ngagunakeun cara Saraswati dijadikeun sandra. Sangkanang boleh aya datang bari masrahkeun catetan rahasia teh. Sabab geus kabuktian kunang bule nu jadi guruna geus diwakilan ku dirina pikeun ngabebaskeun Saraswati. Ningali Ki Sangkalwulung masih keneh ngahuleng. Harita Ki Petir si samar nyawa terus nyaita deui. Ingatkeun Sangkalwulung. Mun lain tetep moal ngabebaskeun Saraswati, mangka dewek bakal ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan ilmu sapinuhna pikeun ngabinasakeun nu lawan. Pilihan kae tinggal aya di ilaing. Sok de kumaha Sangkalwulung? Ki Petir naneskeun. Mun Saraswati henteu dibebaskeun, mangka dirina bakal ngagunakeun sakabeh kamampuan kakuatan ilmuna pikeun ngabinasakeun nu lawan. Ki Sangkalwulung beuki kahudang amarahna. Dibarengan ku rasa panasaran harita nangtang deui ka nu lawan pikeun maju narajang neruskeun tarungna. Montong loba bacot si laing Petir goblok. Hasok teruskeun sia tarungna. Buktikeun kahebatan kakuatan ilmu si laing. Japikeun ka mana kakuatan ilmu kilat baja dewa nu digunakeun ku si laing. Kakuatan panjang si laing bakal ditadah ku dewek si Petir. Ki Petir si samar nyawa ngagerakeun sapasang leungeunna bari ngagero. Rasakeun Sangkalwulung ari keukeu mah palasaran. Kilat baja dewa. Harita bantrok deui dua kakuatan anu ngandung kakuatan gaib. Dua kilat anu ngablesat datang teh dipapa ku geteran kakuatan anu kaluar tina badana Ki Sangkalwulung. Bantrokan dua kakuatan nimbulkeun sora anu ngabledak, blesat, wusar, bledak, jos. Dituturkeun ku Ki Sangkalwulung anu ngadalegdeug mundur dua lengkah ka tukang. Sedengkeun Ki Petir si samar nyawa ngajarijeug mundur satengah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana harita pada mancuhkeun di tangtunganana. Ki Sangkalwulung jadi ngarti kana kayaan anu keur dising hareupan ku dirina. Kakuatan ilmu mantra langkara beda salapis tipis jeung kakuatan ilmu kilat bajra. Anu digunakeun ku anu dilawan leuwih unggul salapis kakuatan ilmu kilat baja dewa, tapi sok sanajan ukur beda salapis tang tue bakal aya pangaruhna dina mangsana hayang bisa ngungkulan nu lawan. Bari mancuh dina tangtunganana sarta musirkeun perhatian ka nu lawan. Harita Ki Sangkalwulung ngomong dina jero hatena. Ningali kana kanyataan saperti kieu mah aing jelas kudu ngarobah cara tarumun kieu mah ieu. Kakuatan ilmu mantra langkara tetela taya pangaruhna kana tata gerakna si Petir. Mangsa ngalakukeun panajangna. Sabab manehna ngalakukeun panajang jarak jauh. Aing anu kudu ngalakukeun tarung langsung dina jarak deukeut mun kaya kieu mah ieu. Sedengkeun Ki Petir si samar nyawa jadi beki panasaran harita nutup seukeut kanu jilawan bari tos carita. Sangkalwulung ilaing kudu ngarti dewek bisa sakaligus ngagunakeun kakuatan panlajang sameran opat kilat anu bakal keuna kana anggota badan si lain sanajan masih kene dibendung ku kakuatan ilmu mantra langkara. Tapi dina akhirna mah daya tahan kakuatan eta ilmu bakal katemus ku panajang jarak jauh kilat baja dewa. Ya,
Dadung masih kene lumangsung siap petir. Kamana karep sa ngomong teh. Si lain montong wakabogaan kehan bakal mampu ngungkulan kekuatan dewek oi. Kalah kumaha oge dewek anu bakal unggul masya. Petir. Kisangkal bulung. Jadi nangtukeun sikapna dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun kekuatan gabungan. Jurus pedang kalabang ireng digabungkeun jeung kekuatan ilmu mantra langkara. Sedengkeun kekuatan ilmu waktu galung diharapkeun teu bisa ditembus ku kekuatan sapasang lawan. Anu matak tarung kudu dilakukeun secara langsung dina harti tarung jarak deukeut. Hartina Kisangkal Wulung anu kudu miheulaan narajang. Kisangkal Wulung mesar pedang hideungna. Manehna boga kayakinan gabungan jurus pedang kalabang ireng jeung kekuatan ilmu mantra langkara bakal mampu hungkulan nu dilawan nu matak harita